Dulu dihadek ke jalan ayo na urang isukan itu dari ini. Ya nak kumaha di sini lagi dipakai. Rasau atuh. Ayan. Oke. Para ribet, bibit rangka ya. Bibit rangka. Cek. Halus, misalnya tarik. Tarik ya. Cek. Perhatian, perhatian. Saya akan jualan bibit album. Dari itu waras, oi. Kan dia waras. Kemana yang ke kakinya? Waras itu bawah. Ada nggak beledung? Cek. Wah, cek. Budak. Budak, siap. Aduh, budak head. Astagfirullahaladzim si budak ke aing ngagawean nyuk. Anjir. Dik, urang rek kakawali heula, maneh teh ka Mangjek, pang nagihkeun duit urangnya sekalian ka Mangjek maneh. Naon? Pang nagihkeun duit ka Mangjek, urang boga duit 200.000 di Mangjek, urang rek kakawali heula sakedeung. Siap. Mangjek, ngomong naon ka Mang Doy? Dibutuh uing burut. Astagfirullah. Mana budak sia teh? Sareng ngomongkeun burut aing mah geus saminggu ge teh pagi jeung si Bang Doy aing teh nyumput boga hutang ka si Bang Doy teh. Ih, Sarak-sarak lurus tunjuk ngomong di depan wae. Ya, era uing ku batur. saha aing mah teh ngomong maneh burut ka Bang Doy mah. Biar Wah, nu dirasa. Dasar aki pedut euy. Lari dari kenyataan. Aing disebutkeun burut. Apa rakyat Indonesia meureun apaleun aing era? Burut anjing. Mangjek. Ngopi. Nikmat Mangjek ya ngopi mah. Sambil nguduh sambil ngopi. Aing Mangjek. Bakal cing wae kau budak ditanya teh. Nah, cing wae Mangjek. Aduh, aki-aki anjing. Aya kayang keur muasaan pelet sih kana urangnya. Mangjek, keur puasa Mangjek teh. Muasaan atuh. Pelet geus boga, jang jawokan geus boga, tak brewok. Kunang aki-aki. Ya Mangjek, bisi hayang ngopi muang seteng-seteng. Ya. aing teh kejeling huntu. Sini budak. Aing. Ayo. Ablok kakak ngomong wae. Si budak goblok bisa aing kejeling huntu. Aduh. Ayo Mangjek kunaon? Putus cinta Mangjek teh. Wali cing serikat atuh. Mah, iya, ngadon aja lo kieu ka di anu ieu mah jadi huntu aduh. Ya, nah bet aja lo kieu aduh aing. Budak ka ditu. Terido aing ka ditu. Aing. Terus Mangjek ya, kena masih sabar. Mata kitu ge awe teh lain tersepeur. Meureunna teh cocok. Bari kamu tuluykeun ngopi beneran Mangjek. Si sabar. Aing jadi huntu budak aing lagi Kudunya si sabar, da aing masal kawan mah loba Mangjek. gelut aja aing. Gelut. Nah. Baso. Mang geser Mang. Geser baso. Yo Mangjek. Ieu mah lain seblak, tapi baso tuh aya tulisanna di hareup. Saya nanyakeun seblak. Baso mana bueun? Allahu Akbar. Lain seblak ieu mah baso Mangjek. Anu dirasa baso. Kumaha maneh kolot? Hei, baso. Pasti mana Bang Jack? Gedinya, Bang Doy, kesulin. Oh, heuh atuh. Alah, eta euy ciga aya tukang baso anu budak aing sok pusing aing hayang baso lapareungan sok pusing aing ya. Baiklah. Baso. Mang meuli somai. Oh, baso.
Sabarahaon? Hah? Oh, siap. Jangan kan hiji ulah omong. 10.000. 10.000. Aing kan 10.000, Mang. aya nu gelo di ditu gelut jeung sapi di ditu tah Ulah diladaan. taladana kucurkeun kana banget sia musingkeun aing lah biasa Wah garelo ieu teh. Nu hiji ka ditu, nu hiji ka dieu. Mang naik ka mana heula? Yeuh, baso mah di dieu. Baso, Mang, baso. Oh, baso nu teh kungkul. Siap atuh. Ngomong teh tadi. Mangga. Naon dia mah mesen baso tekan ultik naungkul. Ah, lieur jamat teh ah. Kalau kali ini dia kumaha baso. Sampai hari ini. Kumaha yang aku berikan ulang ya. Kalau main badona. alah aing rek apel ka awewe piraku kieu janjian jeung awewe we sendal aduh aing pegat anjir aing kudu nyangat sendal ieu mah yeuh Sesuai kewek. Benang sedap. Benang aing sendal mata aing tinggal meuli udud jeung bekal ulin. Gitar, dengarkanlah. Duh, aing hayang ngising-ngising heula moal hujanan gitu. Kita kuat ya. Gitar, dengarkanlah. Dolok-dolok podoyo kernaon teuing. Da kaya kamu doh, ku aing cimplung sia. Ku aing jailan ya wadoyo. Dengarkanlah. Waktu yang pas. Aduh, aing kembali hujan ya, tekuat jadi benteng, tekuan nang sekeleng. Wah, kehet, saknyuk. Aduh, burik, HP aing stick ojlom deh, aduh. Burik. Aing ngagawean wadoyo. Bongana, mangda geus ngagawean ka aing. Bisa sarimi. Sarimi naon, Neng? Naon nungana? Iya, Neng. Gitar, dengarkanlah. Yang sulah. Nah budak teh budak saha eta nya asa teu wau. Dengarkanlah. Alah. Na duit mainan. Tapi prank, wadoyo ku aing. Tadi menang duit menang hitungna mah. Woi, ada si burik. 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 Ya. Burik. Iya di kontrakan tuh nomor HP-na burik aya tuh. Ah, ya cocok ya lokasi burik sisi jalannya. Wah, iya mah, halus yo. Mana betah lamun di dia urang mau ngontrak dia. Betah ieu mah gede ieu mah, naon? Kudu dihubungi heula 08 bener 522386. Asa kitu emang. Ah, teu aktif euy. Burik, Naon? teu aktif wae euy. Padahal dia cocoknya lokasinya. Untuk ieu di sisi jalannya Di Bang. jalan. Oh, aing mah.
Balik dulu itu si budak jelema nyambung. Ah, Ngising masalahna. Kabeneran atuh wa. Wingi hayang ngopi mah. Kenapa wa? Ngobrol ka ngopi, ngurus kana teh kalebokan we. Mal marek balik teh aing ngepusing ka pakai teh. dalam tuh. Terus kan itu balik-balik. Oh, buhule kadinya cicing atuh heula. Kangen ka urang. Cik. Aduh. Emang wa? Alhamdulillah. Coba Rik. Sabar. Mana kopi? Ya, lain kopi urang teh ieu dikontrakeun ka warungnya teh dikontrakeun, urang disewa. Ya, Pak, kabeneran wing ge kontrak. Sok atuh mah kontrakan tuh wing. Ih, siapa pugu aing derek kontrak ieu warung di telepon jalmana eueuh nyambung. Ayo budak gue tuh. Geus ku wing we wa, uang kontrakna sok sabaraha sebulanna? Enak DP-an. Ah, ayo mau ke Edin jeung kieu mah. Jual. Lain jual ke barang batur sih teh. Ame duit menang gitu. Itu kebodohan. Geus wa ayeuna dipanjera 1 juta nya. Isukan mangkukna wing da gaji heula sengon gitu mah. Ke dibayar sok 10 juta dia nya. Ye, siapa dibejakeun nu batur aing ek. Jalmana henteu diangkat, teu aktif. Ya tuh aja 1 juta ya panjerna ya. Engke sila mah wing ngajual lakai. Ulah teuing. Sepi omongan. Kita tuh lah yang maksa mah. Aduh, wah. Puguh urang teh wa euy. Tas manggung jauh urang ti Majalengka. Tawan si kieu ka balik geus peuting aduh. Lungse awak. Rayok, manggung terus namanya, Rayagung. Alhamdulillah wa aya hiji-hijian duh. Wa ieu beuki mah aralus wae kieu eung lokasina asa pangling beuki hebat. Lain puguh teh uing teh ka dieu teh mantap tulung wa. Nginjem heula duit 200 wa. Doyok main wae, make nginjem duit segala. Puguh wa urang teh apes euy main teh jauh pisan aing nanjak mudun ka luhur ka gunung, mudun deui nanjak deui mudun deui. Ban aing ngabeledag wa. Aduh, aing saweran beak, bayaran beak aing buat teh buka duit. Nginjem heula 200 wayahna wa. Aing marajen ka dieu nginjem duit lenek badag. Wapan kumaha deui urang teh sabake rekan gitu. Urang teh kudu tolong menolong. Urang ayeuna tulungan wayahna aing mah bisa balik aing pamajikan aing ngamuk wa, bawaeun balik ya. Wayahna 200 heula nyelang. Aing mah apes kerba sepi urang ge sarua ya tuh. Balikeun deui isukan. Alhamdulillah wa aing moal tulus dicarekan ku pamajikan. Lamun aing teu mawa duit aing ku dicarekan wa. Balik ke aing wa. Pak, kenaon? Buku bapak teh keur galau beri pusing sabuat mamanehnya baka Saudi teh bapak teh galau teu puguh kepikiran ya teh. Ulin gerak. Lagi cing di balong. Masih asupan setan. Bapak teh pusing ulin teh ulin ka mana? Kela sakedap kela aya budak. Gawe saya. Si maker gawe kana bobogohan wae. Lain awewe saha pan bapak teh kesepian. Paneh teh ameh aya ngurus, aya nu pangnyangukeun, nu pangnyeuseuhkeun, Ah, aing ngomong boga hidung dua. Najis aing mah najis. Aing boga hidung tere lah. maneh pan ameh aya bapak nu pangnyangukeun ngaulaan maneh, Budi. Najis aing mah najis. Najis mung boga hidung tere. Najis aing mah pokona mah. Najis lah pokona mah. Aing apes mal bisa bobogohan deui aing bape. Si Burik. Pangmelikeun kado jik di ditu tuh aing tanpa puyeng ya meuli kado ya. Nah, nu 20 we. Lah engkau Aduh, gitu lah. denganku hider. Dengarkanlah. Dengar. Bang, beli kado. Nu 20.000. Naon beli naon kado? Beli kado nu 20.000. 20.000 mah nu ieu. Oh gede itu mah lah. Asak. Oh asal ya. Kade emang udah ngapa bodoh. Ya aing bisa diambuk ke bapak aing. Ibu keueulan mah aing aing jerona. Moal atuh na bet ngabobodoh kumaha sakitu. Koneng mah gitu. Tuh, koneng tuh. Oh atuh.
Ya Pak, kaduna. Obat kuring kakan. Aing mah teu beuki tuh dah. Bapak tuh dah. Mori anu aing teu beuki. Naon tuh dah. Ngeunah ya mah. Aing mah beuki ge apel korar itu. Enggak, sengke meuli deui kalem we cing aing mah. Ya, ke piceunnya ka ditu. Piceun ulah dibalakeun di dieu bisa nyarekan. Oh, Piceun, oh. kana tong sampah piceun. Ulah ngabala. Ah, ku aing daripada dipicen. Mending ku aing ah. Pikeun deui euy ka tukang kaduna. Aing teu kena duit. Euy aing menang apel. Ah. Ketulus meuli kadu teh. Bapak aing ge teu begieun cenah. Engen apel. Halo, kumaha tuh tulus? Ah. Cek bapak ogenan cenah. Duit na yang dibalikeun deui. Ya, atuh. Aduh nah. Hasil euy aing. Kadu mah teu bogi aing. Mending kena meuli apel aing bogi. Teh. Iya budak, kalau dipulang ke deui itu kudu kieu. Cik. Dulu isina. Lu. Gua edan. Budak sateuing eta. Awas mun kayak ka dieu deui. Urang tewak mah henteu. Aduh. Alah aya budak zaman ayeuna nu kuat kitu. Beki anjing. Ye, aing geus narik sabaraha balik tadi? Acan dahar kaen. Bang. Sakali aya batu mayar. Ya, yo. Pek we mah eta ku manehnya. Heeh. Tuh, aya itu aya tuh kerugupayan. Ya. Mana? Mang, bantuan penglihatan ke dia, Mang. Oh. Budak. Woi. Ah, si kehet. Budak. Ajit. Bawa eks di barang beureun. Sok kali tungguan. Bobogon. Si boboga teuing jeung tadi aneh. Urang bawa pada kadieukeun. Kata-katakeun nya. Ah. Ieu mah aya alamat teu balik. Moal mayar, moal tulus anjing. Tadi teu mayar. Aya teh janten. Anjing. Beri anjing itu tukang ojek teh anjing. Potong arayang anjing. Woi. Awas mun panggih ku aing. Diseret ku aing tah. Anjing cuma koyok teh euy. Sama ieu teh. Apos aing jeung ojek we ayeuna. Wah, eta. Kamana muatan ente tadi narik? Terus anjing. Tuh, aing hujanan badak ka ditu. Aing geus. Pas ngopi heula aing aya awewe di turang da. Oyok teh muli oyok teh. Punya teuing atuh. Bok sia eta. Matak teh anjing. Kalau muatan teh sia teh kodolok teuing. Ya. Bagi-bagi muatan nu alus euy. Lain ti guling hujaneun gede eureun di rangda bari ngopi. Tah ongkosna 100.000 anjing teh aing tadi. Anjing si dayak bager. Nuhun. Nuhun. Yok. Si sering-sering we. Bari duit. Atuh nuhun. Jadi mau dirasa sia duit aing ka dieukeun. Ah sia teh kakak. Duit aing ka dieukeun eta duit aing. Awon. Ya, aing barang nu teh besihkeun. Nu canak deui. Naon kumaha ku nyok duit aing menang narik Bagai kan ciro di lebok sia. Ciro. Aing balik dulu aing. duit aing budak ka dieukeun sia naon aing budak. Yo. Budak. 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 Aduh. Nasi goblok bang kumaha duit aing dibabanjot. Budak. Kang, kopi Kang. Kopi naon, A? Kopi. Ya, kopi Kang, kopi. Cicing bae atuh. Kopi naon? Pan tadi geus nyarios, A. Kopi naon?
Punten Kang. Nyalur geuning babarengan jeung nu kieu lur. Rada ripu geuning kudu we tarik. Nembean babarengan jeung nu kieu. Abi mah kopi hideung Kang. Ari mana kopi naon ulang nyela aing. Ka dieu teh aing teh hayang ngopi. Daun maneh ayeuna hayang ngajak balik. Pieur jelema ieu. Balik naon atuh maneh teh kan tadi ngajak kopi. Nah aing maneh kakak ngajak pasea. Aing boga hutang hantu ka maneh. Allahu Akbar aing kelak kalieur ngabandungan lagi. Aduh, kelak kaparasea di warung aing. Aing mah lieur pikiran teh. Kembang. Aduh, beurik aing eueuh nu meuli euy. Oi, kembang ya. Sakitu ieu, aduh, meuni gaya kieu beurik euy. Aduh, aing. Kang, kembangna saraya ya. Nuhun ang, sok lah bili peryogi mah sok lah dimirahkeun tiasa sok. Kok ang dira milihan ang. Iman saya na ieu mun halusna ya. Kang, abi mah nu itu we tuh rada sae. Oh nu itu? Mohon. Bade nu ieu? Tuh nu itu we tuh nu payeun. Oh nu ieu. Ya. Tah anu ieu mah salawe ribuan ang. Bade hiji bade dua, salawean. Tos we lah, paling dua lana tak Oh, siap mohon sok. Sok mohon. Ang Manawi, bade nu mana? Ah, ieu we tah ieu rada resep. Oh, Sabaraha ieu ieu? 50.000. 50.000 ang. Epkeun ieu. Epkeun we ada. Tah siap. Beurik. Oh, nya tinggal deui. Manis. Aduh, Bang. Tah. Aing suka ya mengalis kieu mah ya. Sekali ka dieu. Alhamdulillah, bener oge tah. Sugan we atuh cicing. Mari Ayo dua orang nggagoan. 100 ya. Cicing sugan we atuh aya tanu ieu payu lah. Aduh. Kadar ieu. Sade kembang. Bonsai. Keur murah. Mang, ieu sabarahaan Mang? Rupi-rupi Kang tah aya nu ieu tah bonsai ieu. Bonsai. Buleun kieu. Bonsai. Ieu anggur Brazil. Ayo sabarahaan Mang? 300.000 nu ieu teh. Kopi nu ieu? 200. Ieu mah 500 ieu mah anggur Brazil nu saena. Kopi nu itu? Tah anu 600 we bios lah. 600.000 nu ieu mah tah. Mang, ari ieu kembang naon? Ieu teh kembang waru. Waru nu kieu teh waru. Beugung nu tukang dagang nu kieu mah we tukang daun jeruk, tapi waru. Lieur suganya jalma teh. Apa teh ieu waru nu kieu teh? Nya waru pan tadi ge geus ngomong waru. Waru. Itu waru. Lain jeruk, lain. Kudu tarik kayak ngomong jeung kieu kudu tarik. Sudah. 300.000 hargana. Nah, cik coba anu ieu dua ajaran tah ieu ya. Tanu dua eta. Alhamdulillah beak. Ah, itu sok. Sok. Nah, tadi tah. Sok. Duitnya bagi dua. Sok. Eta di nya. Sok di dia. Alhamdulillah. Sok hitung kabeh. Kira-kira sabarahan? 1 2 3 4 5. Alhamdulillah, payu. Alhamdulillah cicing heula atuh aing keur ngitung ya. Payu. Sadayana teh Payu, janten payu. 2.300.000 sadayana teh 2.600.000. 2.600.000. Ai genep mah aya urang. Geus, nah angkut. Ya, Mang. Kapan tadi teh? 2.600.000. Nah, iya tinggal 60.000. 2.600.000. Ieu mah nembe ge 60. Pan heuh eta teh genep. Anu hiji 50, hiji 10. Beugug tim dagang teh. Wah, burik ieu mah moal balik nu meuli ieu mah goblok teh aing geus diturunkeun kabeh. Capek-capek lu mungkin. Geus moal balik. Udah. Kang. Abi da sonten wayahna. Taikeun burik. Moal balik ngobrol jeung duntung aing pusing. Isuk deui we, Kang. Bayar stok lagi enak mah. Taikeun burik kuat. Burik. Naon lah stok aing diundang ka dieu. Buat ini. Geus gua aing teh heueuh payu aing mun geus. Luas mun duit mun aing teh. Buat jam burik.
sugan enak nih tukang dagang teh ku aing diborong ka indit eling sugan aneh